deui medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia si Loreng ngabagi paneutupna ka sakabeh anak buahna anu ngariung di dinya. Anu dariuk sila madep di hareupeun si Loreng. Ade, lamun kitu mah iraha kira-kira na waktu nu cocok pikeun ngalaksanakeun pamaksudan. Gesan ngaranjah ka eta pilemburan. Rampok ka imahna Juragan Rangga. Rek iraha Bogol. Si Bogol ngahuleng sakedeung. Lila terus nembalan. Ya, ngeunaan waktu mah. Kumaha Kang Loreng we waktu nu hade. Nu sakirana bakal ngalancarkeun kana pamaksudan urang. Si Loreng ungut-ungutan leungeun katuhuna ngusapan jangot jeung godegna. Neuteub seukeut ka si Bogol terus nyarita deui. Lamun kitu mah ku dewek bakal ditangtukeun ayeuna waktuna. Sakumaha biasa urang ngaranjah ka eta lembur teh dina wanci peuting. Anu leuwih alus mah nyatana malam Jumaah euy. Jadi malam Jumaah urang laksanakeun pamaksudan urang sakabeh. Kumaha? Si Bulung panasaran meureunan hatena. Terus tumanya kasih Loreng. Nah, pot yang tukeun waktu na kudu malam Jumaah Kang Loreng. Nah, sabab malam Jumaah pikeun rata-rata jalma anu di lembur mah liarna dedemit jeung makhluk lelembut eta teh. Eta kepercayaan urang lembur. Jadi anu ngaronda oge tangtu tara kaluar ti jero imahna. Jadi leuwih laluasa pikeun urang geus ngalaksanakeun pamaksudan. Anu sok padahal lain jurig jeung dedemit
anu liar teh. Tapi karaman barong karendong anu bakal ngadatang ngaranja. Ngarampas harta bendana. Tapi ingatkan ku si laing sakabeh. Sabae anu mawa karep sorangan ngalakukeun tindakan tanpa saizin dewek ngandung harti moal lila hirupna. Harti kabeh nemalan meh bareng saur manuk. Syukur ai kaharti mah. Jadi malam Jumaah teh ninggang dina poe Pageto nya. Ingatkeun, Pageto pabebeurang kudu geus miang ti dieu. Sabab lampah nu kudu disorang cukup jauh euy. Ngarah teu curiga kudu papisah. Ulah ngatarakeun maneh. Engke mun geus deukeut ka pilemburan nu dituju. Wanci Isa kakarak urang asup ka jero lembur. Nganti datangna peuting luyu jeung ukuran waktu nu sok bisa digunakeun ku urang. Sakitu heula riungan dina waktu ayeuna. Malam Jumaah waktu anu pasti. Geus kitu mah riungan teh bubar. Si loreng oge asup ka jero imah pikeun terus leureuh sare. Wargi Dahlia, waktu terus lumaku. Dina poe Pagetona nyedek kasorenakeun. Anggota karaman barong karendong geus karumpul deui. Sedengkeun di jero imah si loreng geus saged sayaga pikeun miang. Bebeja ka Rahmini nu jadi pamajikanana. Akang ayeuna bakal mingpin barudak Rahmini. Di dieu meureunan dibaturan ku para badega. Doakeun akang sing hasil. Sabab anu bakal jadi sasaran kawilang jalma beunghar nyai. Jadi tangtu upama hasil urang bakal boga bekal anu rada lila. Kitu nyai. Rahmini imut ngagelenyu nyampaikeun dua leungeuna dina tak-tak si loreng bari terus nyarita ngandung pangjurung laku. Kang Loreng, ku abdi didoakeun Kang, mugia masing lancar sarta tinekanan naon rupa pamaksudan. Langsung dipingpin ku akang mah tangtu bakal lancar sagala rupina Kang. Tangtu Rahmi, malah ku akang engke bakal dipisahkeun perhiasan nu sakirana bisa dipake ku nyai. Mangrupakannya ti diri akang nyai. Ngan upama tea mah aya deui awewe nu leuwih geulis terus diculik ku akang dibawa ka dieu. Tah wayahna deuk disaimahkeun. Kumaha nyai? Satuju? Kang Loreng mah bet make nanya deui atuh ka abdi.
Abdi ngarti Kang Loreng. Kang Loreng tepan jadugna Karaman Barong Karendong. Anu teu beda ti raja. Pek teh teuing sababaraha hiji oge selir makan. Nu panting prameswari tetep abdi. Gitu pan Kang Loreng. Hebat Rahmini, hebat. Iya, kakara pamajikan Akang. Ayo, Akang init ya. Mangga Kang Loreng, wilujeng. Si Loreng keluar ti jero imah. Di luar geus nyampak anak-anak buahna anu dariuk hempak sarila di handap. Anu kerecok ngobrol jeung pada baturna teh jadi jempe lir upama ga angkat tincak. Waktu si Loreng keluar ti jero imah. Hiji tanda si Loreng memang boga ajen komara anu dipikaserap jeung dipikasieun ku sakabeh anak buahna. Culeng. Celegedeg. Si Loreng napak dina batu gede nu sok biasa dipake tempat diukna. Muterkeun paneteupna ka sakabeh anak buahna. Tilila si Loreng terus nyarita sorana muwuhan daruan matak sawan anu borangan. Bandungan jeung dengekeun kumaraneh sakabeh. Peuting ke urang bakal ngarah ka lembur di mana ayana jalma beunghar anu ngaranna Juragan Rangga. Sakabehna kudu ngarti yen dewek nu bakal mimpin langsung. Ingatkan, ulah aya nu coba-coba mawa karep sorangan upama taya parentah ti dewek. Salah saurang anak buah si Loreng aya nu ngacungkeun leungeun tanda rek cumarita tumanya. Si Loreng ngareret ka anak buahna terus nanya, "Naon? Rek ngomong naon si lain teh ha? Poh, ngomong." Oh iya, Kang. Kang ngaranan jalema mah henteu sarua. Di antarana bae aya nu sok ngalawan. Tah, kumaha tindakan urang teh, Kang? Bodoh, balagu maneh. Setiap jalma anu nyaah keneh kana bandana batan jiwana. Entong dibere deui ampun deuleu. Paehan bae. Naon hese na nu ngalawan mah podaran. Jadi setiap jalma anu ngalawan langsung paehan. Ngerti? Oh, ngarti lah ai kitu mah. Beres. Beres pokona mah. Tah. Ayeuna urang kabeh init. Dibagi ti rombongan anu kudu papisah. Ngarah ulah dicuriga ku jalma loba. Engke lebah tempat anu geus ditangtukeun urang panggih deui. Didinya urang indit asup ka lemburna si Juragan Rangga teh. Karti. Ayo nama urang indit. Geus cukup waktuna urang miang waktu ieu. Yo. Geus kitu mah eta Karaman Barong Karendong teh terus arindit ninggalkeun alas Karendong dipimpin langsung ku si Loreng.
Margi Dahlia panon poe ngingsir ngulon tanda berang diganti ku peuting. Malam Jumaah teu matak aneh lamun dina eta peuting teh simpe rehe comrek. Sokomo jalma di pilemburan mah aya keneh nu boga anggapan majarkeun malam Jumaah teh liarna dedemit jeung duru wiksa. Di mana Juragan Rangga harita kadenge Juragan Rangga masih keneh keur guntreng ngobrol jeung pamajikanana. Kadenge Ibu Rangga anu nyarita. Ari abdi mah aya nu kurang panuju ka si konceleng teh Kang Rangga. Bet henteu nalipak maneh eta budak teh. Juragan Rangga kerung netep antem kanu jadi pamajikanana terus kedalisan. Lah kunaon kitu si konceleng teh? Hah? Nya teu panuju nate Kang abdi mah. Eta ari geus wani ngobrol jeung anak urang Arum Sari. Henteu nilik yen manehna teh ngan ukur badega. Sasatna tukang ngangon digawe di urang teh kan. Tapi ieu mah meni wanter pisan sigana teh. Ngawani tah budak teh ayeuna mah Kang. Ibu Rangga katingali dina paromana bangun anu teresepeun ka si konceleng teh. Ari cek akang mah ulah kitu nyai. Sanajannya si konceleng teh bade urang purah tukang ngangon munding, tapi tetep manehna teh jalma saperti urang. Eta kadar ngobrol jeung anak urang atuh teu nanaon. Da memang anak urang oge eueuh batur ngobrol jeung ulin meureunan kitu. Nya. Tapi kahayang abdi mah ulah ngawani Kang. Jeung entong dibere teuing hate atuh ku Kang Rangga. Pokona mah bisa calutak kitu teh Kang. Abdi mah teu satuju Kang. Ari kudu boga anak gaul jeung anu harkat jalma saperti si konceleng mah. Nya da sanajan kumaha oge tetep kudu aya bedana antara anak dunungan jeung anak babu. Juragan Rangga narik napas panjang. Memang mindeng sok paloba-loba carita Juragan Rangga jeung pamajikanana teh. Pang-pangna mah nu aya patulak patalina jeung kaayaan wangsi sarta si konceleng di dinya. Ngan salila ieu sanajan nya Ibu Rangga nembongkeun sikep nu kurang hade jeung teu pati ngajenan ka wangsi jeung si konceleng, tapi pamadegan jeung sikep Juragan Rangga nu meunang. Ari ceuk akang mah teu kudu boga pamadegan kitu. Naon sababna? Sabab si konceleng oge budak anu boga wiwahan. Moal make jeung kurang ajar atuh anak urang. Nya. Tapi tetep Kang, kangaranan antara anak dunungan jeung babu mah kudu aya batesanana Kang Rangga. Nu mata Kang kahayang abdi mah beri perhatian si konceleng teh. Ulah wani teuing kitu ari ubral obrol teh.
da Arumsari mah anak dunungan gitu Kang. Kumaha lamun anak urang na anu hayang ngobrol jeung si Konsreng. Cik nah rek dicarek deui ku urang. Ari ceuk akang mah nyai yo kangaranan au campur gaul mah jeung sahabat teu nanaon. Ulah diwatesanan sapeda urang jalma beunghar. Kaya miskin eueuh bedana. Sarua hakikat nama nyaeta jalma nyai gitu. Juragan Rangga pikeun anu sakitu kalina mere nasehat kanu jadi pamajikanana. Ibu Rangga ngan ukur jebi rek terus papanjangan adu carita jeung nu jadi salakina teh aya keneh ari kasieun mah. Tungtungna ngan ngajengkat indit bari ngomong. Pokona mah abdi kurang panuju Kang Rangga. Upama jalma anu harkat nangan ukur tukang ngangon di urang, anu hirupna gumantung ka urang saperti si Koncleng. Lamun dibere hate teuing. Abdi teu panuju pokona mah. Kudu dibere perhatian Kang. Ulah wani-wani deui ngajakan ngobrol ka Arumsari anak urang. Sakitu ti abdi mah Kang. Juragan Rangga ngan ukur narik napas panjang bari ninggalkeun nu jadi pamajikanana. Asup ka enggon. Juragan Rangga ngagerendeng ngomong sorangan. Masih keneh kurang asak pamadegan pamajikan teh. Ngapaharkat darajat jalma teh ku harta banda jeung kakayaan. Anu sok padahal aing memang nyaah kasih Wangsi jeung si Koncleng. Sasatna budak nu eueuh bapaan. Waka deui kana gawena. Tara ngarasula jeung arasubaha katingalina teh. Cacakan hirup sapopoe aya dina kaprihatinan. Duh. Juragan Rangga terus cengkat nangtung ngoloyong muru asup ka jero kamarna. Tapuguh wanci geus peuting meujeunna pikeun sare. Wargi si Koncleng sabenerna mah tadi ngadedengikeun kana obrolan antara Juragan Rangga jeung pamajikanana. Malah geus lain sakali bae ngadenge obrolan anu saperti kitu teh. Tapi si Koncleng ngan ukur bisa ngararasakeun aya perasaan nu nyereset peurih dina hatena. Aya pangalaman anu kawilang aneh sabenerna anu karanapan ku si Koncleng upama geus meunang kanyerian hate. Peuting sok terus ngimpi panggih jeung aki-aki bongkok nu saterusna dina eta impian. Aki-aki bongkok anu ngakukeun ngaran Eyang Bongkok teh sok ngupahan ka si Koncleng. Malah make jeung ngalatih jurus elmu silat sagala rupa. Geus 2 kali sabenerna mah si Koncleng ngarandapan impian anu aneh samodel kitu teh. Ngan disidem we teu betus sanajan kaindungna sorangan. Disebut aneh teh sabab upama dina poe isukna si Koncleng tetep apal kana jurus-jurus elmu silat nu dilatihkeun ku Eyang Bongkok dina impianana. Saperti peuting harita si Koncleng nyereset peurih deui hatena ngadenge obrolan Juragan Rangga jeung pamajikanana. Waktu manehna sare datang deui impian teh pikeun anu katilu kalina. Hitungan dina ngimpi teh
harita eyang bongkok nyarita kasih konceleng. Konceleng. Kudu dipake nyeri hati ya. Kaprihatinan je sabener nama ngipuk jiwa urang. Rumatak entong dijadikeun pikiran lamun meunang ka nyeri hati ya. Sabab kitu memang ngaran kehirupan. Ngan orang kudu boga keyakinan setiap menang kasusah rang tu bakal bunga, setiap seneng dan tu bakal ngalaman susah. Oh, kaya nama kurang latihan deui jurus we jeung eyangnya. Penting ieu mah komo aya gunana geura latihan urang teh. Itu hitungan si konceleng dina impianana teh. Anu saterusna harita latihan deui jeung aki-aki bongkok teh ya. Wargi Dahlia, si konceleng jeung sakabeh pangeusi imah juragan Rangga geus salare tibra ngambah impianana masing-masing. Penting harita eueun wani ngulampreng kaluar imah sigana teh. Buka teuing pedah malam Jumaah meureunan. Juringkang. Sababaraha hiji jirim ting juringkang laleumpang di tempat anu poek asup ka jero lemburan. Teu beda ti kalangkang-kalangkang setan eta jirim teh. Terus ngabring jumlahna aya welasan urang. Geuretan beungeutna rata-rata borosongot budi amprotan. Teu matak aneh kitu teh mah. Sabab eta jalma-jalma teh kawilang karaman barong karendong. Anu penting harita ngaranjah rek ngarampok eta lembur. Datangna kadinya dipimpin ku si Loreng mangrupa jadugna eta karaman. Si Loreng ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Sakabeh anak buahna anu laleumpang tukangeunana pada ngarandeg lengkahna. Si Loreng ngareret ka si Bogol anu nangtung teu jauh ti gigireunana. Anu mana imah si Rangga teh Bogol? Coba tuduhkeun ka dewek. Sabab bagian dewek anu bakal langsung ngadatangan ka imah si Rangga. Si Bogol anu memang geus nyalidik leuwih ti heula ngeunaan juragan Rangga. Harita terus nuduhkeun imahna juragan Rangga. Si Loreng unggut-unggutan terus ngabagikeun paneteupna ka sakabeh anak buahna bari nyarita. Ingetkeun, si laing kabeh bagi-bagi pikeun ngadatangan imah nu sejen. Montong asa-asa, upama memang aya nu ngalawan, dina harti nyaah keneh kana bandana tibatan kana jiwa. Nah, geus entong asa-asa deui. Podaran. Harti. Kabeh anak buah si Loreng arunggeuk tanda ngarti kana carita anu jadi pamimpina. Sanggeusna mere parentah dina harti ngatur jeung ngabagi diri anak buahna. Si Loreng dibarengan ku si Bogol terus pangheulana leumpang muru ka imahna juragan Rangga. Kaayaan penting harita memang jadi matak pika keungeun. Di antara sora papais peuting kayaning jangkrik cih-cir jeung sajabana. Hawar-hawar malah kadenge sora anjing nu babau. Bangun mere isara
yen dina peuting harita eta lembur diancam bahaya. Juragan Rangga ngadadak ngulisi kudang. Waktu ngareret ka pamajikanana, katingali pamajikanana oge lilir deui. Nah, bet asa kareueung kieu Kang Rangga. Jeung eta deui sora anjing meuni babaung kitu. Nah, aya naon nya Kang? Sanajan hate mah Juragan Rangga oge bisa ngarasakeun yen peuting harita beda jeung peuting-peuting sejenna. Tapi Juragan Rangga teu nembongkeun pasemon anu keuk. Harita nyarita nenangkeun perasaan nu jadi pamajikanana. Biasa ari babaung mah. Da puguh kitu ari anjing mah. Rarasaan eta mah nyai. Ulah boga pikiran nu lain-lain. Sok, sarekeun deui mendingan kadinya. Ibu Rangga ngoneal cengkat hudang, bari ngadengdekeun sirahna siga nu keur ngadedengekeun. Juragan Rangga jeung pamajikanana jadi rancung ceulina pada curing hakaget. Sabab harita ngadenge sora anu raribut. Waktosna parantos euleuh geuningan bargi parantos euleuh parantos teu nyekapan. Keun atulah nya sawios nuhun sawios rada kumaha deui atuh. Insyaallah enjing urang samper deui dinten ieu mah urang tunda heula jejer carios si koncleng. Tah kumaha kaayaan nasib keluargana Juragan Rangga sareng nasib sadaya urang lembur anu harit nuju dijarah ku Karaman Barong Karendo. Anjing urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun kana sadaya perhatosan ngapunten samudaya kalepatan. Sim kuring dinten ieu mah kedah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana permios. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.